Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Di langit lalaunan bulan katutup ku mega anu kandel. Reup-reup cahyana jadi pareum kahalangan ku mega anu ngayang. Guludug hawar-hawar kadengeng amimitian nurunkeun girimis leutik. Dina wanci janari leutik barasat cahaya kilat babarasatan. Jeleger sorana ngaguruh ti luhur. Tungtung nama sada guludug babeladagan awor jeung sora angin anu ngaguruh. Paralak hujan turun masihan suhunan caina murag kana taneuh nyiptakeun cileungcang anu ngayembang di pakarangan. Oro kaya. Kaayaan anu samodel kitu teh milu mepende bibina nu can sare wae. Kabungahna nepi ka bawa kana anggal. Sakitu geus peutingna sirah geus antal kana anggal teu daek buru-buru reup sare da gambar nu tadi baju hejo masih kokolebatan dina ingetanana. Atoh bakal tereh boga minantu sakahayang tetehna. Mitra kaum dangu. Heuaina panutup ditungtunganku ngucapkeun alhamdulillah. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Bener sakumaha jangjina. Isukna pasosore pukul 7-an tantara teh datang deui. Sanggeus disanghareupan ku Mas Santika sakedeung. Ditepungan ku bibina nya terus disanghareupan ku Neng Ucu. Nu jadi kolot mah ngarti da datang na kadinya teh lain rek nepungan maranehna tapi rek nepungan Ucu. Sanggeus duanana uplek ngawarangkong ngalereng ngidul pegat-pegat tepuguh jajaranana. Lolobana mah ngawangkongkeun film nu dilalajoan basa bareng teh. Telila jol bibina mawa baki dieusian piring pisang goreng jeung 2 cangkir citeh. Puguh bibi teh keur kalalasan teu gaduh kue-kue acan ieu teh. Da eta geuning mantega di toko laleungitan. Gula bagian TRT mung kenging 1/2 kilo. Dina sasasi teh pesereun mahal teu aya atuh bujang-bujang keur ngadamel kue. Kanggo kopi sabanejing oge sakapeung mah. Sok nganggo gula beureum wae. Mangga atur lumayan. Oh, mangga Bu. Kalau perlu mentega sama gula di saya ada. Biar toko kosong mentega, koperasi RT tidak ada gula, di saya selalu ada. Tentara tidak kekurangan, besok saya bawa. Nuhun atuh. Tembal bibinya Ucu ka Cidabungahna.
Mitra luyu jeung omonganana. Isukna pas sore bener datang nu majar tentara teh. Bari rebo ku babawaan mawa mantega 2 blek nu sakiloan, gula pasir 2 bungkus sakiloan, ditambah sablek weh kaleng. Pagetona jeung saterusna meh taya peuting anu lowong terus datang. Sakapeung masuk terus arindit lalajo, malah make sok dibarengan ku bibina sagala. Melang cenah. Barudak crossboy nu biasa larbek datang ka Ucu, ari datang nyampak tentara mah teu wanieun terus asup ngan kadenge ti kajauhan bae pating saruit. Kabungah bibina ditamplokeun beuki deudeuh ka Ucu teh, dipupujuhkeun sagala kahayangna. Asanya geus boga minantu tentara. Katurug-turug nu bakal jadi minantu katenjo karasa kageteunana geus mangmeulikeun selop samping ka Ucu teh. Urusan dapur bisa kacombo, teu kurang gula, teu kurang mantega, malah saminggu sakali sok ngirim daging aya 2 kilona. Roko bodas medah maduh, atuh otong lanceukna Ucu nu ayeuna mah geus tara ngaretek deui, terus roko bodas bae da dikirimkeunana ka otong kusabab Mas Santika mah tara ngaroko sigaret. Mitra kaum dangu beuki remen tentara datangna, beuki rea rupa-rupa pamerena. Ngan hanjakal tina kaayaan anu samodel kitu teh Ucu bet jadi robah tabeatna. Nepi kanu jadi bibina oge mamangna boga rasa curiga. Kunaon aya naon nu matak Ucu jadi pindah adat. Ya Ucu, da bibi teh eueuh deui nu dipikanya kajabati Ucu sorangan. Tapi kunaon bat ayeuna mah beda ti sasari Ucu teh. Mun kedatangan pasresan teh kunaon? Nah hewa atawa geus teu bogoh kitu ka pasresan teh? Geuning pasresan teh atuh sepuh bi. Kumaha pasresan teh atuh sepuh. Kawasna yuswana oge moal sakumaha bentana ti emang. Bawa tos kagungan incu. Piraku Ucu, yo piraku. Leres bi, tapi keun bae geus sepuh oge atuh. Asal tentara, komo ieu mah seresan. Sumuhun, mung kumaha upami anjeunna teh? Anjeunna kumaha? Sumuhun tos kagungan geureuh. Atanapi seueur putrana, incuna atuh abdi teh dicandung merenya. Bari gaduh anak sareng incu tere. Moal enya. Piraku geus kagungan istri mah. Make mikarep ka nyai. Teu kitu bi pameget mah. Sugan eta nyai bogoh. Bogoh mah mustahil. Kunaon mustahil? Manya budak bogoh ka kolot. Mitra kaum dangu. Bibina sanggeus ngadenge omongan Ucu anu samodel kitu ngarasa bingung. Mangkane geus sakitu loba pamerena. Malah sakedeung deui tangtu bakal ditanyaan, dilamar. Kumaha pijawabeunana mun isuk pageto aya panglamar. Mas Santika ku bibina dicaritakeun yen Ucu teh teu bogoheun. Atunya puguh bae, bapa mah ti sabarang nenjo rupana pasresan oge geus kolot. Geus timbul rupa-rupa sangkaan. Si nyai daekna nyang hareupan teh kapaksa meureun nurut kana kahayang kolot.
Dume kolot kekeh hayang boga minantu ka tantara. Atuh cikeur bandingkeun. Ucu ka persersan mah meujeuna nyebut bapak oge. Nya ari kitu teh mah. Tapi kumaha teh rek hanepi jawaban lamun isuk bagetu eta pesersan teh ngalamar. Tadi diterima kumaha lah jadi bingung. Mitra asa beuki tambah bingbangna pisan. Sanggeus Mas Santika ngadenge beja ti babaturanana nu kabeneran jadi tatanggana pasersan. Cenah pasersan eta teh henteu ari boga pamajikan mah ngan geus boga anak 5 da pamajikanana maot. Atuh ucut teh bakal boga anak tereng manis 5 meureun nya dadah teuing ceuk Mas Santika. Heuh kumaha atuh? Mang Kaling ayeuna mah geus mangbelikeun gelang, kongkorong emas sagala. Ari kitu nama urang teh bisa nyalahkeun ka Ucu. Sanajan urang jadi nu kolot kekeh hayang boga minantu tantara. Ari Ucu teh sukaeun. Kumaha? Heudah kolot teh urang teh bisa kukumaha. Bisa jadi maina maksa ku bawaning karep nu pohara meureun kajeun kolot kajeun peot. Kajeun geus boga incu asal tantara. Ucu deui heuh ku bawaning nurut kanu jadi kolot. Nya maksakeun maneh, tapi kuring maka. Naon? Hate teh teu mikeun. Teu mikeun kunaon? Ari Ucu teu ridoeun mah teu mikeun ah. Heuh kumaha atuh da? Kakak ge bingung. Tapi kumaha barang-barang mun ku urang ditolak teh? Meureun kudu dipulangkeun deui ieu. Kan barang-barang mah bisa dipulangkeun. Tapi kumaha lamun pasaresana bendu, kuring mah sieun. Coba tentara, coba boga pistol. Nya eta tuh. Tapi ke heula si nyai urang sakolahkeun we mending sakola modes. Urang aya daku, aya keur nyanggah. Engke di mana pasaresan nyadakeun urang bisa ngawalon, menta tempo gitu. Hiji keur sakola heula bakal engke laki rabi. Kadua kapan umurna teh tacan jajak 17 tahun. Ta eta umur oge bisa jadi alasan. Nya atuh kawas nama Kak. Mitra kaum dangu. Tokecang mitra. Si pencok si kacang si niti anggolati. Dipacok si kacang si togog montok. Mitra. Mitra kaum dangu setia dongeng manggang nuju ngadangkeun manggang ngadongeng urang teraskeun. Poe ka poe geus kaliwatan. Teu karasa nyerelekna waktu. Dina tahun ajaran anyar neng Ucu disakolakeun. Harita sajeroning lempang rek mulang tas ti sakola. Bari ngadagoan beca sugan aya nu rek balik ngarah murah. Manehna teh tungkul we. Bari nyisi jalan belah kenca. Nah ari kodehel teh inget kana nasib diri. Beterajeun manggih jodoh ka tantara nu geus reuai ku anak. Ari teu diturut da puguh ka hayang kolot. Sieun doraka baha ka kolot. Ana nurut ampun Gusti teu sanggup nyang hareupanana. Nah bakal kuat jiwa ngurus anak tere 5. Ngadak-ngadak hate Ucu ngaracak ana nyurujud teh cipanonna bijil.
Ucu beri cerik terus lumampah. Kira pukul 5:30 sore harita teh. Waktu pang pelesiran. Kerjongjon ngararasakeun nasib nu bakal datang. Kagambar imah-imah boga anak tere 5. Nah atuh teka nyahoan kumaha mimitina. Ari seak teh aya mobil nyerepet meh antel. Reg eureun hareupeunana atuh puguh lain reuas memeusan. Pangacian kabur kabeh. Bade uih neng. Sakedapan mah teu bisa ngajawab ku reuas keneh. Mencrong kanu nanya, ambek asa neung teuinganan abong kena boga mobil. Bade uih neng. Mangga ku engkang dianterkeun. Nu baju hejo deui bae geuning. Ceuk dina jero hatena. Tapi ieu mah ngora keneh. Ana direret kana beuheung bajuna. Alah. Make paku kembang Tanjung Manis tilu-tilu. Kapten. Cek Ucu da jero hatena bari pok nembalan. Sawios ngarepotkeun. Cenah bari terus ngalengkahkeun sukuna. Tapi lempang teh tekebat. Kusabab dipegatan wae bari panto mobilna dibuka. Atur deui Ucu eureun palabah panto pisan. Teu kungsi diparentah ku karep suku ngalengkah manten asup ka jero mobil. Anak celek teh diuk bat gigireun setir. Atuh ngarendeng jeung anjeunna. Da supirna teh anjeunna pisan. Seot mobil jalan. Lalembutan Ucu tacan jajeg pisan. Ari ingetna aya jalan balik bat kadinya. Alah, bade ka mana ieu teh? Atuh da. Ari ti dia terus ka bumi mah seot oge datang. Anggur urang geus hawa Lembang heula urang ka Lembang. Entong, engkeun pun bapak. 10 menit ke cukup. Cenah, bade terus mobil teh nanjak. Ngalewatan Sukajadi terus mangprung ke arah Lembangkeun. Mitra kaum dangu. Sajeroning nanjak, sajeroning Ucu aya sieun jeung aya atoh. Antara atoh jeung sieun, hantem ditanya ieu itu, dijawab sabenerna. Pondok, tapi tetep tacan daek seuri. Sanajan dibawa carita matak pikaseriun oge. Singkat carita, sanggeus nepi ka palebah hotel Lembang, sup mobil teh asup. Reg eureun. Urang turun heula asa kedeung. Urang nginum heula. Alim. Ucu tadaik turun. Sieun enjo hotel. Sieun sok aya bejana aya awewe dibawa ka hotel. Hayo antong lila. Tuh di ditu dina kursi itu urang diuk heula. Geura hotel Lembang mah ngeunah kopi susuna. Barang ditunjuk kana kursi mah rada asa-asa turuna teh. Teu burung turun di kaleng diuk dina kursi di latar hotel. Kopi 2 mangkok datang jeung kueh kering. Hayo nginum heula. Urang buru-buru mulang. Bisi tuang ibu arep-arepeun. Rot nginum. Percaya. Da make basa tuang ibu bisi arep-arepeun. Nyaraos kopi susu hotel Lembang banyak. Kumaha nong? Semuhun raos kopi susu hotel Lembang mah. Ucu ngajawab. Bari imut. Kopi samangkok beak. Ucu dikaleng deui bareng asup kana mobil. Sanggeus Ucu ngarasa mudun tang turek dianterkeun ka imahna.
kakarak hegar, lain imut wungkul, tapi ayeuna mah make jeung seuri sagala. Nepi ka tembong kabeh waos bodasna teh. Buuk paburisat katabak angin ku tarikna mobil. Keuna kanu nyupiran. Kapaksa atuh nyekel setirna teh ku sabelah. Dan nu kencan nanggep sirah Ucu. Jempe geus teu norweco deui supir teh. Da sirah Ucu geus aya dina palebah kelekna. Mitra reg mobil eureun di hareupeun pisan imahna. Bibina kabeneran keur aya di tepas. Barang nenjo Ucu turun tina mobil, dianter kudu make baju hejo. Manehna bengong. Tapi ana disidik-sidik geuning ieu mah baju hejo ngora kene. Lain pasarsan. Beuki hareugeun nenjo Ucu di kaleng Mas Santika nu nangtung gigireunna nang harewos. Kapten eta teh. Kapten. Ieu nyanggakeun putra kapendak di jalan. Tembalna bari imut. Geuning ieu bet bisa ngomong Sunda. Ceuk dina hati bibina bari pok nembalan. Semuhun nuhun mangga linggih heula atuh linggih. Tengah dua kalian gek calik. Atuh Mas Santika buru-buru diuk yang hareupan. Putra teh. Hayo we ngajak ka Lembang. Atuh ku abdi dijajabkeun. Majah teh hayang ngaleut kopi susu hotel Lembang. Bohong ke tapi pugu abdi mah bade digeleng ku mobil mani reuwas. Keur tungkul jongjon leumpang na ari sreg teh mobil mani kabur pangajian teh bi. Atuh geus sararea sareuri. Mitra kaum dangu. Nepi ka pukul 10 peuting, kapten terus ngobrol jeung Mas Santika. Bibina jeung Ucu ngariung. Aya-aya bae picaritaeun teh. Jeung saban nyarita teh loba pikasarieunana. Isuk sorena geus datang deui nyamper Ucu. Ulin dina mobil. Nepi ka pukul 8 waktu dahar. Waktu pasresan sakali mangsa rek neang Ucu. Nyampak di hareup aya mobil. Barang srog teh geus boga rasa curiga. Tapi terus baya asup. Ana breh teh bet kapten keur ngariung jeung pribumi. Kagok asong terus baya mehna ngomong. Selamat malam, Cap. Selamat malam. Ayo mari duduk. Duduk. Gek diuk. Sajeroning ngadengikeun wangkongan kapten, pikiran mah kumalayang. Boa-boa ieu kapten teh datangna ka dinya rek ngaheroan Ucu. Beu mun nya rek kumaha aing. Da eta mah kursi, padahal sok remen diuk dina kursi nu didiukan ayeuna teh. Tapi nah bet asa loba tumilaan. Kusabab karasa pisan ceulina teh ngadak-adak panas. Bujur ararateul hate tugteg teu parugo. Make asa hareudang sagala. Komo anda ngareret ka Ucu. Bet asa hegar pisan. Resep pisan ngadengikeun wangkongan kapten mah. Teu kuat tungtungna permisi ka kapten. Mangga atuh bade permios we abdi mah. Kenapa sarsan lekas-lekas pulang? Kan suguhannya belum keluar semua. Atuh ger sararea bareng seuri.
Tapi ari pasarsan mah sarina oge seri koneng. Oh, saya ada perlu lain, Kep. Ya udah. Ya silakan. Mitra asa nincak asan teu pasarsan teh. Nu puguh mangan baluang pikir. Gede sangkan eta kapten teh datangna ka dinya arek ngarebut kabogohna. Singkat carita teka catur di jalana. Sadatangna ka imah gek diuk. Teliladug gendeng. Telila diganti ku jalan-jalan di jero imah bari nulak cangkeng sabelah. Gek diuk deui. Gogodeg kagambar sabelah genjeurna. Ucu jeleg hareupeunana. Imut ngusap panon berai bentak beki ka tembong rengkak kolahna. Waduh, menang aing nungguan aram jadah di labo kapten. Cenah bari gek diuk bari tungkul. Tarang ditanggeuy ku leungeun katuhu beki baluang. Tindakan naon nu kudu dilakonan? Nah duel bae gitu jeung kapten. Ngajak adu jajaten. Nah kumaha? Kak kana pestolna. Pestol diteundeun dina meja lalaunan. Hulang deui ngahulang. Mitra kaum dangu. Kitu jeung kitu bae nepi ka janari leutik. Telila manehna indit ka cai, ngopiok sirahna, terus dibeungkeut ku handuk leutik, dug gendeng dina dipan. Uteuk panas, cai tiis, reureuh les bae, manehna sare. Kocapkeun isukna. Mas Santika kacidadewasna. Basan narima surat kisarsan pohara sugalna. Sanggeus dibaca bok meh ngagaruan bojona. Ai, cenah ka bojona. Pasarsan teh ngabadolkeun ye. Aya naon? Ieu surat ilikan di pasarsan ye. Naon cenah? Cek pamajikanana gap kana surat telu dibaca. Ala kumaha tuh? Nya teuing bingung tapi sakur barang-barang pamerena kudu dibalikeun deui. Entong dibikeun. Nah mah kendong dibikeun. Da urang mah pamere jeung lain urang nu ngabedokeun tapi anjeunna. Ari timbangan kakak mah bikeun bae. Entong. Bikeun ambeh taya buntutna. Oh gitu. Heeh, kapan si Nyai oge teu dayakeun ka pasarsan teh? Mitra kaum dangu. Ucu barang di bejaan yen pasarsan ngabedokeun sarta barang-barang pamerena kudu dibalikeun. Harita keneh terus disokot tina lomarina. Dikumpulkeun, dipasrahkeun ka bibina. Keun bae kop bae da aing mah boga kapten. Cek kerentas hatena. Waktusna mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina
dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancingas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.